tahun 1526 mulai Islam nyerang ke Banten. Cuman 1 tahun kekuatan Islam utusan Demak dari Israel 1526 hanya sampai 1527. Tidinya dikuasai deku Hindu. Taruhlah Portugis, taruhlah Denmark, taruhlah Inggris, turunlah Belanda, turunlah RRC, turunlah Saudi Arabia, ngumpul kabeh di Banten. Kumpul kabeh di Banten. Kumpulna di Banten teh warau ka Allah kabeh ge. Nu nyembahna ka batu, nu nyembah ka kayu, nu nyembah ka tatangkalan, nu nyembah ka panon poe. Acak-acakan Banten deh. Masya Allah karim. Tahun 1670 Demak ngutus Sunan Cirebon, Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah beserta putrana Syekh Maulana Hasanuddin. Berangkat Syekh Syarif Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin di Cirebon ke Banten duaan. Can aya mobil, can aya kendaraan saja. Di Cirebon berangkat ke Banten cuman 1 jam. Naik naon cenah kiai wallahu a'lam. Beja nama perum doang aya babacaan la ilaha illallah mah dibacakeun ku direkam. Engke aing atuh bisa bisa deui. Rugi aing ah. Malah kayanan ke kabar ieu bae bebejana teh. Malah kata mah kudu ojol jeung sapi. Saja di Cirebon, Masya Allah. Kula mah naik mobil, kula naik mobil. Aya aturan naik Avanza rada lambat, naik Innova rada cepet. Kuari mah kebenaran naik Lexus cepet. Tapi naik Lexus dia asal di barengan da ku ieu aneh. Pembawaanna ieu. Masya Allah, aneh kula ge. Maka kadang-kadang ayo dibawa kumaha nu ukuran ditempuh lah kudu 5 jam iya mah 12 jam bawaan berabe iya baya orangnya kuari orang kan memperingati Kangjeng Nabi mapan manusia terganteng, terkasih, terpintar. Ingat ke Kangjeng Nabi, kasih Kangjeng Nabi. Ingat ke Kangjeng Nabi, ganteng Kangjeng Nabi mah. Ingat ke Kangjeng Nabi, pintar Kangjeng Nabi mah. Ingat ke Kangjeng Nabi, segala-galana di Kangjeng Nabi. Jadi orang memperingati jelema nu ganteng jeung kasih Kangjeng. Barang leuleuh ka dieu, ya karing. Atuh, ya aku teh agak perasaan ngadenge Kangjeng Nabi na Masya Allah. Leuleuh ka dieu hayang utah. Lamun leuleuh banget nah, tapi lamun leuleuh hatena leuwih kejam. Ya karing. Nah, Yusuf Maulana Hasanuddin teh kadieu duaan ka Banten disebut Banten Girang. Begitu ningali peradaban manusia, kekokohan, kebiadaban anu luar biasa. Kerajaan dikuasai ku 3 raja. Hiji Raja Siwa, 2 Raja Darga, 3 Raja Brahma. Aya 4 terkecil Raja Ganesha. Masya Allah, buatan lain bantrak-bantrakeun. Munajat Syekh Syarif Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin kudu kumaha ieu. Demak dek ngutus bala tentara Kulawaka moal menang. Cek Syekh Syarif Hidayatullah moal menang kajen ku ke kula munajat heula. Munajat Syekh Syarif Hidayatullah dalam munajat mah titah ngadatangan Gunung Pulasari. Duaan datang gadinya naik, begitu naik ternyata aya kerajaan di Gunung Pulasari, aya kerajaan lain lalagaan menguasai Banten teh Raja Siwa, Raja Darga, Raja Brahma, Raja Ganesha. Anu kekuatan gaibna tanding saat eta.
dek merangan Raja Brawijaya, dek merangan Raja Pajajaran, dek merangan semua narajum kabeh ge oh tanding di dieu teh lain lalagan gagah na pahar. Munajat Syarif Hidayatullah begitu munajat deui kita naik ke Gunung Karang, naik duaan ternyata antara Gunung Karang jeung Gunung Pulasari di dinya aya nu keur tapa. Tapa teh lain cara tapa budak hari. Tapa make baju kerajaan, di dieu make mahkota. Ternyata kulila-lilana tapa eta mahkota teh geus dijieun sayang manuk. Manuk teh geus arendogan di dieu. Apa dieu ge pernah tapa harita keur hayang wah-wah teh. Ieu teh sesa. Rada cager deui teh sesa ieu. Termasuk ieu. Rada cager deh teh ya, rada cager. Enggak iya pohon beringin. Jadi nyana akhirnya berlindung di pohon beringin di Golkar. Alhamdulillah. Ya calon neraka kene lah. Iya. Masya Allah. Didinya lah Syekh Syarif Hidayatullah menyapa ka jelema nu keur tapa. Begitu disapa, ditanya, "Bunta." Begitu bentak adu kekuatan mata, begitu adu kekuatan mata hudang make adu kekuatan batin. Ternyata tesakedeung sapoe 2 poe 3 poe 4 poe 5 poe 6 7 poe kakarak tumbang eta nu tapa. Ternyata nu tapa ngaranna Brata Guru Sampang. Brata Guru Sampang eleh ku Syekh Syarif Hidayatullah, tidinya langsung asup Islam. Begitu maca 2 kalimat syahadat, beres maca 2 kalimat syahadat, si Brata Guru simkuring alhamdulillah menang hidayah, ngan simkuring moal ilu campur tentang Gunung Karang, Gunung Pulasari jeung Banten, simkuring mah erek indit ti dieu. Nahiang daya. Didinya Syekh Syarif Hidayatullah minta cicing ka putrana nu ngaran Syekh Maulana Hasanuddin maneh tapa tah di dieu di batu ieu. Batu ieu ngaranna Watu Gigilang. Hartina Watu Gigilang teh batu anu hareran. Warna batuna semu rada keberah-merahan. Segi opat batuna dengan disebut cek urang Banten mah pancawarna. Mun hayang nyaho ieu batuna lain dibukeun ieu asal ka Banten dipake ieu batu ieu mah asal ka Banten teu ulah sambarang. Batuna nu dipake tapa adalah 2 meter persegi. Syekh Maulana Hasanuddin tapa di dinya sapoe 2 poe 3 poe kacaritakeun sababaraha poena ngan sakieu doang amatna Syekh Syarif Hidayatullah anjeun tapa di dieu hiji datang ka ulah aya nu di aku satungtung maneh aya keneh nu di aku maneh moal bisa ngalehkeun raja-raja Banten. Lamun urus teu di aku kakarak batur bakal nurut. Aya cai ulah di aku, aya angin ulah di aku, aya batu ulah di aku, aya cacaang ulah di aku. Andai kata aya reungit nempel ulah dikukubahakeun lantaran eta reungit ulah di aku. Aya nu boga cai, aya nu boga angin, aya nu boga reungit, aya nu boga orai, aya nu boga hewan-hewan kabeh nu aya di dunia ieu terutama nu ngageueuh di Gunung Karang aya nu boga. Ketika maneh geus teu ngaku kana sagala rupa nu aya di alam dunia ieu kabeh bisa dipergunakeun jang perang. Maneh tapa teh sakitu bae teh. Sok cirina di mana-mana ieu batu geus bisa ngangkat berarti maneh geus lulus. Lain-lain mantra-mantra geunan tang tapa. Dek perang teh tapa heula. Kuari mah dek demo dahar mah lulu. Dek perang teh tapa. Syekh Maulana Hasanuddin teh masyaallah karim. Tapa ada di dieu. Keluarga simkuring gadi masyaallah. Datang ke sepuhan gadi pusakali mualah. Datang ke 2 kali entah. Datang ke 3 kali kasurupan di gitu.
kasurupa dia kasepuan teh gula gerda kaget ngetikeun taneuh hadena lain aing di ketub mun aing lawan ku aing kan pasti aing eleh kakarak kada mikir can diterima ka 4 kali aya karuhun di dieu sumping. Nah iyalah salah satu realisasi inal 5 kali ngundang ka ditu mun henteu hadir moal ka dieu sungkuri. Alhamdulillah dina saja sakieu nu hadir sok aya nyaho ulah sok aya nyaho pokona ente mah ngaraji bae pokona mah geus beres ngaji menang 5 10 tahun geus beres anakan bae dihitung 12 ya anak. Nah itulah Syarif Hidayatullah. Begitu Syarif Hidayatullah terus tapa didinya teh Masya Allah nu datang teh berata guru sampang deui nu geus asup Islam saenggeusna dipapatkeun kakarak batu bisa ngangkat. Tiba-tiba Syarif Hidayatullah datang maneh lulus cung gerak ka Banten girang bawa batu ieu teh ulah dikamamanakeun kekuatan Banten teh aya dina batu lain batu boga kekuatan tingali Kangjeng Nabi Musa boga tongkat tingali Kangjeng Nabi Sulaiman boga cincin jeung nabi-nabi nu lainna ieu ge batu jang kekuatan Banten sing hade ieu ngaranna watu gigilan teuleun di Banten selama batu ieu aya Banten jaya. Ketika batu ieu teu aya Banten bakal runtuh saha bae nu endek siap jadi sultan Banten ketika batu eta insan aya deui di Banten moal anggap ku jelema saha bae ge. Titip Syarif Hidayatullah seperti eta. Masya Allah dibawa batu 4 meter persegi cuman dijingjing dong ku Syekh Maulana Hasanuddin dijingjing ieu mah mawa cai bae ge geus kieu geus eueuh manaonan ieu mah nanti hampir diusir ku pamajikan lagi jaknya nangis berguna ieu hirup la faidata wa faidah itu faedah hirup Masya Allah dijingjing dibawa ke Banten maka ayalah Paseban Banten anu tihangna 4 ditendeulah batu di dinya etalah Syekh Maulana Hasanuddin selalu diuk di dinya. Selama batu eta aya perang jeung saha bae bakal menang. Mulai Syekh Maulana Hasanuddin berangkat perang dikirim bala tentara ti Demak saeutik ngalawan Hindu nu aya di dieu anu dibantu ku Portugis dan Inggris anu kekuatan militerna luar biasa. Syekh Maulana Hasanuddin Sugan Gimbir teh aya begitu perang 10 lipat kekuatan kafir. Syekh Maulana Hasanuddin dengan tenang lantaran boga wangsit nu hese ge hiji trah kadua wangsit lah udah suka nanya ke wangsit segala naon emang ku batur nangis nyaho isian can kumaha sih dibawa ongko aduh Masya Allah dah begitu ngayakeun perang anu balad tentara militer saeutik ti Demak hampir eleh menghadap ka Gunung Karang. Cek Syekh Maulana Hasanuddin ya Allah anu di aku kusingkuring cai nu Gusti angin nu Gusti batu nu Gusti saat ieu abdi teh endek negakeun kalimah Allah endek negakeun ilahi kalimatillah la ilaha illallah hayang Islamkeun Banten dengan tugas di Demak jeung tipun Bapak maka abdi nyuhunkeun pertolongan ti Gusti aya suara hayang make naon angin maka angin dikirim ti pasir angin serius sehingga ada ieu sejarah serius andai kata geus manggih sejarah eta alhamdulillah andai kata insan catet lain lalagaan andai kata aya di sejarah alhamdulillah andai kata eueuh seperti eta bisa dipertanggungjawabkan walaupun kula kakarak menang habar 2 poe ti urang dieu sarua bae kula sok datangan kitu tah kemari Kiai PI maot begitu turun di mobil aya budak leutik mapang budak leutik dak asep main cara kolot kieu
kaset. Berangkat ke masjid aya digigireun kula jadi imam Allahu Akbar jelema ribuan terus nuturkeun makam ka makam nguburkeun nyana di dieu tah di dieu ngobrol jeung kula ngobrol naon cenah cak Nurjaya tah rahasia tuh nyana gaya nyaho teh ngobrol naon cenah ge sok aya nyaho bae ngobrol cinta ieu ngobrol geus beres kula talkin kula nanya Ki Nurjaya saya teh budak leutik ci sugan teh bawaan kiai cenah nanya deui ka adik kula ci sugan teh saha teu nyaho nanya deui ka hiji kiai jak kula betul cenah kiai nu dia bangsa nu ka kos kadaya woi maka hijab kieu mah henteu nu kieu mah bangsa nu kadaya mah moal mun orai neuleuh bangsa lu ngomongnya ngobrol jeung kula ieu ge aya anu datang Masya Allah ieu horeng pasir angin teh pernah dicopot diundang ku Syekh Maulana Hasanuddin ketika perang ngelehkeun Hindu anginna ti dieu ieu pasir angin teh lain lalawaran mantak ayalah jampe paranting ngadatangkeun angin teu kudu lobaan ka Jakarta demo teu kudu eta mah endek masalah tinggal diondang bae angin pasir angin coba tuh Ahok kubruskeun habak beres hayus ya asal geus datang angin pasir angin Masya Allah dari lalawar dia aya liangna ngan liangna teu kadeuleu nu kadeuleu liang anak we di dieu mah liang eta teu kadeuleu liang angin eta mah tapi insyaallah urang dieu paham aya nu paham. Nah, dua kekuatan hiji cai ialah Cibanten ngaranna. Cibanten teh huluna di Gunung Karang. Turun di Gunung Karang pecah dua, nu hiji ke arah barat sekitar 35 km ke laut. Jadilah dermaga internasional. Nu hiji ka Karang Atu. Nah, iyalah jadilah dermaga nasional. Dua kekuatan, maka di Banten ulah coba-coba Gunung Karang. Pusatnya adalah Gunung Karang. 1 juta kali garaga orang Banten ternyata ke Gunung Karang mual aya kekuatan. Gunung Karang tipisan tiba heula. Dongeng almarhum Abah kula waktu masantren di Sekong. Hayangnya bakat guru gas umur 7 berangkatlah tiluan. Nu hiji ngaranna Wes Kurni urang Tangerang kabeh. Nu hiji di Samsudin berangkat di ditu. Nu dua sombong. Sebab puasa bae nu duaan mah sia Madam Yati neuk naik ke Gunung Karang teu puasa mopo sia ka jeung mah ye aing ye hijib nasor geus dikewek hijib naon deui si dieu hijib saepi mah komo anginna ge geus ambalaya ye tuturkeun aing ke asal naik ke Gunung Karang sia tuturkeun heuleukeun aing naik angin cek kana begitu datang wallahu alam ka mana maropo kabeh teu kuat nu dua mah alah cenah dangat aing teu kuat cek ieu aing moal bisa terus ka ditu geus teu kuat kumaha sih nyaritakeun teu kuat teu hese nyaritakeun teu kuat teh hese okos aya lalaki hayang kanu geulis teu kuat aya beungeut perang hayang kanu geulis aduh teu kuat teu nyambung tapi ulah leutik hate lalaki mah pembeli itu geulis kajenting geulis beungar iya ini roa itu pasang yehe mujizat Gusti Allah Masya Allah qala Yusuf li abiya ngaji mare ngaji amil eta heula nah lah urang dia mah geus nyaho bae pokona urang kulon mah bangsa perpeletan mah atuh perpeletan lah ilaku mah teu ieu tapi almarhum Abah kula Masya Allah ketika tawadu di hadapan Gusti Allah ya Rabbi abdi mah ngarasa puasa tilok dahar beki iri dan tilok tapi abdi hayang ka patilasan Syekh Maulana Mansur di luhur abdi teh hayang datang ka tiba-tiba kunaon aya rumawa wallahu alam sabarang menit datang ka luhur teh sorangan ai batu aing sakieu ieu aing sorangan cai loba sieun ku sebab lo sorangan bae di luhur nah teh jamaah mandi dan lain sebagainya turunnya jalan mana ya ceknya sebab tadi turun datang ke luhur tapi
tapi tidinya dengan penuh ketawaduan deui tiba-tiba dibawa deui kan datang deui ka babaturan ke Nagaloler Masya Allah rahasia Gunung Karang namun dibawa takabur bahaya sebab lain baheula bae kuari emang eueuh anu keur tapa aya nu keur tapa di Gunung Karang kuari urang Jawa Timur kabeh urang Jawa Tengah jeung Jawa Barat termasuk Banten eueuh nu keur tapa kuari di Gunung Karang urang Jawa Timur nu geus turun 5 poe ka tukang urang Jawa Timur kene tapa di Gunung Santri di Gunung Karang di Banten balik kita mampir ka imah mari caritakeun ka ditu nama mun urang Jawa Timur kuari aya kene urang Jawa Timur itu geus diisian ku tapati baheula datang ka kuari nah panjang urang menyaritakeun Gunung Karang mantak hadiah lagi tuh barang sambarangan gua lagi tadi rada ngageter pita hadiah padahal urang dieu bae tapi kok gula dihadiahan lalaunan teu meunang kadenge ku batur lauur oh geus hadiah berata guru teh aya bae nah ieu Banten Masya Allah sai bisa digunakeun jang perang di dieu mah ulah sambarangan angin bisa digunakeun jang perang nganu hese de kunci nganu hese ge eta ngadatangkeun angin kumaha lamun salah ngadatangkeun angin lain bisa pake perang nyanana kena tsunami ieu pernah yang ngundang angin pernah ngajeledag kemari bawa ke grogol saya pikir mah tah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ieu Banten mengenai tentang Gunung Karang jeung Gunung Pulasari ieu batu anu aya di Banten tersebut dipindahkan ke Surakarta Jaya dipindahkan deui ka Banten ketika Banten ngaranan angin di ngaranan lah angin teh ku ngaranna opat Pangeran Kidul, Pangeran Kaler, Pangeran Kulon, Pangeran Wetan dipakailah ngaran salah satu opat incu daripada Syekh Maulana Hasanuddin eta teh julukan ngaran angin Kidul, angin Wetan, angin Kulon, angin Kaler. Nah lamun endek coba-coba ngundang angin tersebut apa ti Kaler, apa ti Kidul, apa ti Kulon aya bahasa tertentu aya keneh karuhun urang di dieu insyaallah anu lamun huru hara gede bakal tarurun di Gunung Karang mudah-mudahan karuhun urang masih keneh ningalikeun urang mudah-mudahan karuhun orang masih dedeh jeung melu ambalayah anak incuna beuh geus teu puguh arah mana nu bener mana nu salah geus teu puguh arah carita partai dikemas siga bener padahal jerona ambalayah carita organisasi siga bener dikemasna luar biasa bagus ternyata jerona bobrok pondok pesantren kaderuna bagus dikemas berbagai ngaran pondok pesantren ternyata jerona Masya Allah selama hubud dunia mau beres karuhun bakal ngutuk gila Gunung Karang para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah saat ieu batu nu pernah dibawa di ka Banten aya salah sahiji inci Banten anu nakal maka batu tersebut teh moal dibejakeun ngaran anu mawa batu tersebut kemudian didaborkeun kana sirahna semplek jadi batu gigilang eta semplek juruna saeutik urutna hajar salah satu incu Syekh Maulana Hasanuddin aya dipindah-pindah kuari eueuh di Banten urang tinggal nungguan batu eta sebab kejayaan Banten tetap terletak tandana di batu eta lamun can aya sahabat nu endek muncul jadi sultan jadi raja mal bisa sebab nu bakal jadi raja di Banten mah tetep tiba heula ge raja wali raja wali raja kudu make koma ulah raja wali batu sia ta mah RCTI ta mah raja wali raja selain wali moal bisa Banten lamun dicaritakeun tentang bakal keramean Banten dijajah deui ku RRC sebab aslina ge Hindu bakal terjadi Inggris bakal asup deui ka Banten bakal Belanda bakal asup deui bakal cuman tetep nu bakal numpas Arab kene
percaturan tentang Banten seperti eta selama batu encan muncul deui tetep Banten moal boga kekuatan. Gitulah sejarah.